mantingan kudu leyak di dari sawah teh jelema kitu mah. Ngomong haji, haji kejus ya. Tuh mantingan sia anu sok keterangan kada cai mah. Lain teh we. Aku kok aing kudu di kieu Mas ya. Oh, nah. Aing mah Aing nempo cai kieu mah rada tentrem nya kana hatena ge. Tadi da aing ge perlu cai. Aing sawah panglobana piraku arek hawak wae. Tah teu cara situ gableg sawah sa bebecek ge mending adiguna tingenan. Ieu mah nyorewe, ieu mah teh nempuan sawah bari ngarisakeun cai. Pokona bisa aya anu ieu mengkoakeun deui tah. Pokok pertama situng ieu tah. Kiteunan cai teh lah. Aing kamari kuat tepi ka daerah-daerah gara-gara situng ieu teh kuat dibawa ka RW kos kitu we bari badog kijing. Pokona mah aing dianggap naon ceuk paribasana leuwih hargaan pisan. Aing teh sawah loba hektaran mayar pangeran sarua tah gara-gara mah sia teh tah si Tuki tah si ompong tah biar aku kudu dibajeg mah. Da mun yang papangih deui eta jeung si Tuki ayeuna keun aya kumaha. Tapi itu juga si udah pakai tapi ini juga namanya si RW. Hei, RW. Wah, kadieu. Udah ngobrol lah. Aduh, ka mana tuh ieu teh? Ieu euy mah. Aduh, lain teh saha? Mending pae alhamdulillah. Lidah urang ngobrol ah. Kan ieu rada borok ge kudu di tengahnya. Keur naon teh? Biasa. Lain sinarieun haji uyah ge keneh di sawah Ya ieun kaperengan ieu teh nyore. Jadi ngarisakeun cai. Aku mah teh cai. Alhamdulillah cai mah normal. Ngan nyata kadang-kadang kita lamun teu diksak teh aduh nyata dipaok deui wae. Geus mah kudu gagal. Apa sorangan pan meureun kamari? Sia haji kuat ke tepi ka dirungan ini di RW eta gara-gara situngi. Nya teh hayang ting kaperengan aya eneh ge ka dieu. Wah, ulah sok sarua enak. Sabar we, da kabel ge sarua meureun gitu. Kieu PRW ieu teh nyata. Eta ge sabaraha di sabaran gitu nya, geus sorangan teh ngan nyata pan keukeu jelema ning kitu meureun kadang eta mah kudu diasah. Kadang sok bingung gitu. Sorangan oge haji. Kadang cek itu ieu kieu, cek ieu kieu. Alhamdulillah tah ayeuna urang di pemerintah geus aya bantuan yang irigasi. Nah kumaha PRW eta teh arek dibangun deui eta teh irigasi teh. Nya kanan ayeuna program pemerintah di tahun ieu rek ngabangun deui. Jadi supaya cai teh intina mah ngalir lah. Jadi gitu sok urang rojong ku sararea gitu tah geus jadi irigasi masyarakat ngilungeunah kabeh. Jadi engke mah tinggal pemeliharaanana. Keberenaan urang aya pangairan Ngan kieu meureun nya lain boga kalimah ieu PRW aya ti Mang Haji mah aya kacida syukurna alhamdulillahnya. Ceuk paribasana anu iteun sawah dipenta iuran teu masalah ridho nganu penting bisa ngamankeun masalah dina cai. Ieu pokok pertama nama ieu. Pan anu boga sawah saeutik teh teu hukak-hakak buat kanjakan pasea pandah nyewa petana urang teh kitu teh. Ulah nyata urang mah ulah saruana lah. Nu penting mah irigasina lancar, caina meureunan lancar, nya gitu kan. Jadi ulah sok aduh era gitu kamari ge diriungkeun nih. Parewe antosna sakedapnya engke urang adu bakolah. Siap. Tah sorangan ari kisah keuneuh cai. Sok itu sok. tadi penetanya. Bajir kadenya. Beuda.
Intina masalah haji-haji keneh we ieu mah. Nu itu heuras ieu heuras sarua. Bingung boga warga teh mah. Cai si kocolkeun ieu ya. Ada mah ke kumakaluk eta haji goblok dah. Nanti aing sia mantingan. Bukan buka sawah lega. Aing juga dah butuh cai. Tong mana sorangan bukan lega. Legeg dengan kudu leyak di dari sawah teh jelema kitu mah. Ngomong haji. Tapi akhlaknya gitu. Lu cuma baragajul. Burit juga nih, ya nama ngobor-bor cai deh, nama menguna teh jelema saha atuh da burit mah. Balik lah. Aduh, coba ieu cai kuat geus diboborkeun kieu, pasti ku jelema gejul eta tah bangunan teh. Lain ka mana manusana ieu teh bangun hayang di bajeng di ngalaman cara kamari deui bangunan ieu. Kuman lah. Ya, udah gitu jika teh bangunan siap kaki dengan gitu pagawean teh menetan lobatan batur kudu kabagean ada dewek kudu musuh cai pan aing cikeneh biar diriksakeun tuh lobatan aing kocoran aing ngan dipenetan eueuh kita yang kumaha apalang kumaha di bawahna dewek mah aja kejul sia tuh mantingan sia anu sok keterangan kada cai mah lain dewek aku ku aing kudu kieu mah sia sok cekek aing siap udahan aing bebeja sia ari kadu duit hayu jeung aing sok aing mah mau darikeun bae aing kadu kumaha sia sia nyaho aing buka emo sebener ben dog ku aing dog aing bukan hirup ge pokona ku aing mah moang cek paribasana awas ya kudu make awas aja jelema nu teu ngalawan awas ya arek ngadu naon jeung aing hayu Kulila ieu teuing anu nyawa cai teh euy lain boga pirasat teu genah ieu bangun-bangun rek aya perang dunia ketiga ieu mah ieu kudu disusul ieu mah bener bisa aya terjadi cara kamari riweuh kabeh aing mah mengilu riweuh RW RT riweuh sakabeh ini bener jadi euy ayo lain eta aya naon deui Kang Haji eta kali halangan we ieu teh jeung gara-gara bae pokona mah situ ipan sok urang bereskeun yang nyaho galungan di sawah kena sok urang bereskeun tahu saya ke sawah mah eta manusana ayo we riweuh deui eta rek aya naon deui urang mah aduh asa kulieur ieu mah kuduan ieu kieu PRW caritana ieu nu nyen gara-gara wae ieu jelemana maklukna jelaskeun eta kumaha oh nyata ieu mah jelema pan heuras da kudu oh nah aing mah kapal aduh ieu aing nganyakal ka sawah ini gerekeun saji pulkon siapa bukan lega sawah leganya tapi mayar sama seutik pelit nah sia naon 10.000 kalau ge dewek seutik sia kuman we sos agok kela ieu rada lieur cicing tah ieu aya pengurus ye kuman lah urusan cicing kekek cicing diukla mang tuh ulah ka ulah pasengor-sengor jadi urang lieur ya ke bereskeunna nya lah dengekeun tah Kang Haji kieu Mang Tuhi nya urang geus aya laporan yeuh ti warga ieu teh bahwa Haji kedul mayar pengairan dengekeun tah heuh kira urang bereskeun heula hiji-hiji ulang bereskeun hiji jadi nu sawana lega Haji teh katemong sawah lega tapi karena pengairan kunaon atuh make kedul nah laki ngomong kitu RW sabar gara-gara situ kita namanya agak dewek sia lah PRW kumaha ari mah haji mah kumaha di bawana cek paribasa lain mau mayar pangairan ai caina di badogan ari kumaha tak ku situ jadi coba sok urang bereskeun lah permasalahan cai nya ulah nepikeun ka tutuluyan apa nang haji mah situ gara-garana oge kuwi naon sia sok dukla jadi ayeuna mah urang pusing saladar dan naon ayeuna pemerintah keur ngabangun jeung irigasi teh ya jang pengairan teh keur dibangun Mang Tuhi Kang Haji jadi engke mah moal aya sistem kudu perbut cai ieu ngalir nya tah kitu kade nitip ieu mah ieu program pemerintah ayeuna geus dikucurkeun di tahun ieu nya
ulah nepi ke padur dar deui ieu otak RW rieu yang mikiran ieu nya lain mikiran negara lah negara mah teh mikiran presiden ya mikiran cai rieu ayahna meureunna urang mah kudu pada sadar nya urang hargai meureun aturan-aturan pemerintah urang hargai meureun naon perjuangan pengairan nya hargai ku urang teh gitu ulah nepikeun ka aduh era ku tatangga ka haji komo kang haji mati teh lamureun geus haji ieu tua kampung Kang Tui nya poldes baheula mah ieu teh gitu Pak Haji oge sok lah damai sesalaman ulah rariweuh we sok sesalaman Pak Haji salaman kesalaman nya Kapuranya jinya. Sami-sami. Ah, geus nya kade yo sasalaman di dieu ka itu riweuh deui. Walah kumaha di bawahna di dieu mah kan meureun saya eta nu riweuh nya nu era gitu. Sok lah anu udah geus beureut nya. Tah ngaturkeun nuhunnya ka Pak RW nya. Sami-sami mangga. Nah, itunya udah waktu geus burit ya teh. Sore ya. Pun genah panari kieu mah aman tantrem damai. Geus burit mulang we mah ya.